Alhamdulillahirabbil alamin. Urang lajengkeun kana acara nu salajengna marupikeun acara sambutan-sambutan kangge anu kahiji marupikeun piantara sekaligus sambutan atas nami panitia miwah pamaparan visi misi Pondok Pesantren Mukhul Ibadah ka daun seureuh anu insyaallah baru dihaturkeun ka kersana Al-Mukarram Kiai Saiful Khaliq. Kamantena waktos nareng kahormatan dihaturkeun. Unjuksun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sugdining puji miwah syukur alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Urang sadayana masih dipaparinan mangrupi-rupi nikmat. Nikmat hirup urang, nikmat aya urang sadayana, wabil khusus nikmat iman sareng nikmat Islam. Salawat miwah salam mugia ditetep curah limpahkeun ka paduka agung baginda alam sayyidul wujud sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabat, para tabi'in tuk dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun kacatet janten ummatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun simkuring atas nami Khadim Ma'had di dieu. Atas nami kapancen di pasantren Mukhul Ibadah ka daun seureuh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para inohong-inohong, ka para tokoh masyarakat anu parantos sumping dina ieu waktos. Ti antawisna Bapak Jenderal Bapak Insinyur Anton Carlian, Bapak Camat Kecamatan Banjaran, Bapak Kades Desa Banjaran, Bapak Ketua MUI Desa Banjaran Wetan, Bapak Kades Desa Banjaran Wetan, sareng sagala sadayana kersana pangersa di Pondok Pesantren Al-Barik, kersana pangersa Kiai Haji Opan Al-Husaini, sareng sadayana inohong-inohong, bapak-bapak, ibu-ibu anu parantos sumping ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Da aya anu disungkeun ku jisim kuring lamung doa neda doana ti sadayana. Mudah-mudahan ayana tasyakur sareng peresmian pondok pesantren ieu sing janten asbabul futuh, sing janten asbabul futuh ka urang sadayana, wabil khusus kanggo para santri anu nuju diajar thalabul ilmi di pasantren. Amin ya rabbal alamin. Simkuring nedawidi nedaridona sejak nguningakeun anu kahijina ayana pondok pesantren di dieu teh
jenenganana mukhul ibadah kadaun seureuh. Panginten aya sababaraha anu sok naroskeun ka sim kuring. Naon cenah ai kadaun seureuh. Salaresna mah urang sadayana urang Sunda tos uninga bahwa seureuh teh janten anu sok dianggo nyeupah leres nyabunya. Fungsina seureuh teh seueur anu paling utami nyaeta janten antibiotik. Janten anon teh ngalengitkeun bakteri-bakteri. Nah, mudah-mudahan silokana kuna jenengan kadaun seureuh sing janten asbab ngicalkeun, ngalengitkeun, ngendalikeun nyaeta rereget anu aya dina diri urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Anu kaduana kadaun seureuh oge upami di saur sepuh. Kasauran sepuh ternyata kadaun seureuh teh tina bahasa Arab nyaeta kadawa isirri. Mudah-mudahan mukhul ibadah ay ad-du'a was-shalah. Ieu teh janten tamba, janten landong kana manah khususna para santri, khususna para sahabat-sahabat anu aya di ieu pasantren. Umumna sadayana masyarakat, umumna sadayana bangsa sing katempelan, sing kaluberan barokahna, sing kaluberan janten dawa isirrihim. Amin ya rabbal alamin. Nunamina mukhul ibadah nyata sumsum saripati na ibadah. Seueur penafsiranana ulah kirang hapunten daharidona ka Bapak Kiai sadayana sanes sim kuring parantos terang ieu mah tawis kabingah. Mudah-mudahan saripati ibadah tiasa dilarapkeun, tiasa kauninga tiasa dilarapkeun khususna ku para santri sareng sahabat-sahabat di dieu sehingga janten dawa isirrihi. Amin ya rabbal alamin. Anu kadua perkawisna seueur anu naroskeun panginten tapi mudah-mudahan mah henteu janten kumaha. Naha cenah pembukaan pesantren teh jeung aya degung, jeung aya wayang, aya kacapi suling. Hapunten sanes kumawantun sanes jisim kuring tos terang. Namung ieu mah tawis kabingah jisim kuring sapara kanca di dieu. Saka terang sim kuring sapara kanca ti guru-guru. Wirehing nunamina budaya sareng agama teu tiasa dipisahkeun. Budaya ayana dina raga. Sedengkeun ruhna sami nyaeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayana pasantren di dieu henteu ngirangan kana afdoliyahna, malihan mah langkung afdol. Dina rangkaian acara saleresna mah siloka-silokana parantos. Dikawitan ku tarawangsa sareng upacara adat. Diteraskeun aya pangaosan Quran sareng sholawat. Atuh aya nyanyikeun Indonesia Raya eta teh siloka. Ayana urang sadayana teu tiasa dilepaskeun ti antawisna budaya sareng agama. Atuh urang oge aya antukna mah dina jiwa nasionalisme. Hapunten sim kuring nedawi di bade ngababar sakedik. Wirehing di dieu panginten katelah kasundaan. Sanes parantos uninga teu acan hapunten pisan ka para bapa ka para sa. Sanes tos uninga mung ieu mah sakadar naon salaresna anu bade diguar di pondok pesantren kadaun seureuh di dieu.
tangtosna tetep anu jantan pondasina nyaeta ajalan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kulantaran ragana urang sadayana aya di tanah Sunda, maka teu aya lepatna urang sadayana ngamumule budaya Sunda anu janten kelahiran urang di dieu. Cai anu ku urang di leueutnya di tanah Sunda. Pondok pesantren Kadaun Seureuh dina ngadefinisian kasundaan teh teu seueur salaresna mah. Anu kahiji secara fisik, anu kadua secara batin. Anu kahiji secara fisik nyaeta ku wangunan. Katawis pangetan wangunanana mungkin sareng anu sanes benten. Sanes hoyong katanggar sanes. Mung ieu mah mudah-mudahan janten ciri. Mudah-mudahan janten ciri wirehing ayana di tanah Sunda teh tapi ruh nama tetep pondok pesantren nyaeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anu kaduana nyaeta dina bab kasundaan di pondok pesantren ieu nyaeta basa atanapi bahasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana parantos kauninga ningal secara umum murang kalih urang sadayana karena babasaan teh tos kaetang tebih ti zaman urang nuju alit. Sa baong-baongna murang kalih kapungkur kanu janten sepuh mah alabatan tetep we ngahormat, tetep takzim. Mudah-mudahan ku ayana program bahasa Sunda sing janten alatan ayana takzimna murang kalih kanjeng janten sepuh silih asah silih asuna tinu sepuh kana janten murang kalih. Anu katilu nyaeta ku raksukan. Ieu sadayana mah nyaeta mung ciri zahirna wungkul. Mung anu terakhir salaresna mah anu janten mungkin kaetang jisim kuring oge teu acan tiasa nyaeta adab Sunda. Urang Sunda katelah someah. Urang Sunda katelah ramah. Tapi ternyata ayeuna wallahu a'lam katelahna punten pisan Banjaran Wetan seueur katelah, Banjaran seueur katelah. Panginten ieu mah mudah-mudahan ku ayana ngalebetkeun adab-adab Sunda nyaeta definisi simkuring tina adat Sunda teh adab-adab Sunda. Adab anu linuhung sepuh-sepuh urang kapungkur, karuhun-karuhun urang kapungkur anu saroleh kantenan seueur estus akhlakna, adab-adabna anu linuhung sehingga seungit ka mana-mana ku ayana nyaeta silih asah, silih asih sareng silih asuh. Eta teh bentukna tina bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sareng Ar-Rahim ieu anu janten cikal bakal ayana diri urang tiasa nampi tiasa sadar kana naon wae anu aya dina diri urang. Ulah kirang hapunten Pak Kiai anu sanesna ilah kirang hapunten. Dina kecap bismillahirrahmanirrahim oge ku pangersa pun guru dibabarkeun bahwa kedah khofat awal nage kedah khofat nyaeta kedah DPDP. Hoyong DPDP alamatna nyaeta ku kasroh kedah mecahkeun heula anu namina nafsu dina diri urang masing-masing. Eta panginten salah sawios adab Sunda anu ngawitan katampi ku jisim kuring ti kersana pangersa abuya. Saumpami eta aya anu lepat, mangga urang sasarengan didiskusikeun, urang sasarengan diobrolkeun, urang sasarengan di
Nah aya nu kirang nah aya nu henteu. Nah, eta panginten naha opat hal anu janten definisi salaresna di dieu dina adab Kasundaan, ngamumule dina Kasundaan. Salajengna simkuring salaku pamancen di pondok pesantren ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka ibu-ibu bapak-bapak anu parantos nitipkeun murang kalihna di ieu pondok pesantren. Simkuring nedari doa ti sadayana. Mudah-mudahan disimkuring sapara kanca sareng para asatid sing dipaparinan istiqomah akhirna jatan berkah. Daya deui doa ti bapak-bapak ibu-ibu sadayana. Sakitu anu tiasa kepihatur. Hapunten anu hasuhun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit sun sampurasun.